Idza hajjar rajul bimalin haramin wa qala labbaika qala lahu azza wa jalla la labbaik wala sa'daik. Upami hiji jalma ngalaksanakeun ibadah haji, contohna teh ibadah haji. Bimalin haramin kalayan bekalna teh atawa bari mamawa harta anu haram. Terus manehanana teh ngucap kieu labbaik, labbaik teh harusna teh kieu, ya Allah abdi memenuhi kana panggilan, kana uleman Gusti gitu, labbaik teh. Siap cek bahasa urang mah kitu. Pan Allah teh ngagero gitu. Atimul hajj wa umrata lillah gitu. Kadarieu geura daratang ka dieu gitu. Kami ka Masjidil Haram, geura tawaf, geura datangan Baitullah. Jalma teh pan siap, labbaik nah gitu. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah abdi datang memenuhi kana panggilan Gusti gitu. Tah lamun nu dipakena haram, bakal haram atawa kacampuran ku perkara anu haram, saestuna Allah teh kieu sasauran Bu. Eueuh labbaik keur anjeun gitu. Naon sia-sia gitu. Labbaik kos nu heueuh we gitu. Eta bekalna ge tinu haram, baju tinu haram. Tadi tolak wala subhanahu wa ta'ala teh gitu. La labbaik eueuh labbaik wala sa'daik eueuh kabagjan keur anjeun. Ta ieu teh henteu dina bab haji wungkul, dina sagala bentuk ibadah ge kitu. Termasuk salat, hati-hati. Bilih aya acukan anu kurang acuk nu kurang kaanggo, anu sanes hak urang dianggo salat. Atawa anu sifatna subhat acan kantenan ieu teh nusaha-nusahana hukumna kumaha gitu. Intina nalika urang bade ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah nu model kumaha wae eta teh sing ati-ati, kedah dicandak dilaksanakeun tina harta anu laras-laras halal anu milik urang. Ulah asal gaya. Keun aya ibu-ibu mah kitu nya lah urang lah dina kehidupan bermasyarakat mungkin jauh tapi kadang-kadang hirupna anu sangat dekat gitu nya dengan orang lain lamun budak mah di kos-kosan gitu tah atawa kadang-kadang di pesantren atawa di asrama di mana anu kadang-kadang parabuat teh gitu. Ieu naon silih ieu nya silih anggo gitu pada ieu gitu. Eta kan kadang gitu sulit ongkoh gitu teh. Intina mah nya urang tinggal we gitu nya. Peret nu kurang dianggo teh. Ti luhur sausap rambut ka handap seibas dampal nu urang sanes ieu teh gitu. Dipilari sumberna. Ieu kerudung ibu teh ieu teh kerudung teh menang meser da alhamdulillah nu abdi gitu tah. Lebeukeun ciputna ah nu abdi, acukna ka handap teras gitu. Abdi. Tinggal kitu we eta naon. Tenapi bekalna ummi haji gitu, bekalna da manehanana teh kadesek hayang gelar haji, pedah boga pamaksadan rek nyalon gitu. Jadi calon ngalegleg gitu. Seumpamana gitu. Gitu. Kadang-kadang naon gitu. Asal bisa indit begitu teu dipalire ti mana bekalna. Kan aya anu kitu. Gitu. Seueur lah pamaksadan haji teh gitu. Aya nu niatna niat hiburan teh. Ieu cenah rekreasi bingung cenah ka mana ieu teh dinya. Ka negara-negara geus ka jugjug ya tinggal ka ieu ka Arab cenah ieu. Can teh urang sakalian bari umroh nah kitu nyebutna teh bari umroh gitu. Berarti niatna teh rek ulin ngan bari umroh cenah gitu. Tah intina eta Bu. Pikeun ibadah maka perhatoskeun rezeki urang nu dianggo ibadah teh sing halal ka bina-bina gitu. Sing murni ulah nepikeun ka ditolak ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Ari dina doana teh ya Allah taqobbal minna sholatana ya Allah tampi salat abdi, tampi puasa abdi, tampi zakat abdi gitu. Tampi ti mana horeng gitu gitu. Eta na ge tinu haram gitu, tuangna tinu haram sakeun kitu. Jadi memang tuangan anu haram di antara dampakna teh eta nyebabkeun ibadah urang teh aduh sieun tertolak gitu, sieun tertolak.